Tadi itu saya tuh. Ya laki-laki kerudung ya nya ayo Samsu. Aku pademan panek nyanyi cenah. Nyanyi urut lah. Sumbangnya. Patan nganggur mending cara batur. Nyoba usaha dagang sora. Goreng jeung alus nomor 2. Anu penting nama kuring nyoba. Bugi-bugi jalma paroseun. Kulo balaku anu ngeunaheun. Sing bapak heula penasaran. Beli sora kuring nu pas-pasan sabab loba pisan manfaatna. Badan meuli kode-kode angka. Mangka sing gancang geura boga. Lumayan batak katabrak beca. Kahayang ngalamar ka kantoran tapi sok tara aya lowongan nu aya ge malah dikurudan komo nuker ngamimitian nyoba usaha jual beli loba ngajual labatan meuli nginjem duit modal usaha jadi bere da eueuh borahna mending ge milih ngembangkeun bakat najan bakat butuh tibatan kuring barang peta mending dagang sora bari maksa. Cita-cita hayang jadi dokter najan ngodok nu kotor-kotor komo munu dikodok napa henol lumayan najan letik honor lantaran jarang aya bejana dokter anu hirupna sangsara secara dukun anu dilembur saeutik gawe lomba nganggur maka jadi jalma kudu pinter ngarah teu gampang kapalinger neangan gawe pasti teu sulit komo lamun dibarengan duit.